Pak, makasih. Ya, sama-sama. Mas, akhirnya si parah balik. Kemana dia ke uang mau dia teh? Ini tenang, rek sakit balala bae, istirahat. Tah, ieu ge hanca. Dewekna. Balik jeung saha? Subi. Jeung sade? Mama Subi. Ti dituna jeung Mas Subi. Oh. Undur wayah kumatir itu. Kan beras peting. Ging pola kebat. Babawanan di. Atuh endi itu menemen teu naon? Ih, baju. Etas. Tinggalun. Kumaha? Kita sih. Itu poho. Deh, kumaha maksudnya dewek sih mana sandangan teh dibawaan. Atuh biung da poho. Nya biung ai poho mah daglang-daglang mamawa. Pan buru-buru atuh. Atuh kumaha maksudnya teh sandangan pan marahal. Oh, pan teh dibawaan. Geus kajeun da jauh. Udah jauh. Atuh Gus, tolong diuk di dia teh. Atuh maksudnya dewek sih kumaha mana sandangan teh dibawaan. Di pan bisi travel deui. Oh, travel deui. Atuh masih travel deui ge, da sandangan mah kudu ingat di bawaan. Ieu cicing ulang awak-wak. Atuh dewek sandangan rek make naon? Di dieu bajuna. Kayak meuli deui gampang. Gampang meuli gampang jeung dewek sok boga sandangan beraujur tuh. Saya kandi. Kandi itu ka dieu. Di dieu ke dipelu. Kandi atuh. Atuh bareun lagi ku masih dewek si balik teu mau naon, teu meunang naon. Ya tuh pogo pagawean. Atuh terus maksudnya dewek maraban make naon? Si parah jajana dan kitu sakarat kena jajan. Balik teu mau naon. Udah gandul mah mau ese bae. Bukan yang balik ke ligarana naon. Dibere dikonok di lebuan. Bulu lupa ya sih. Atuh gugulunuk lah, masa dewek balik ke Jakarta teu meunang naon? Hutang berat, cenah geus janji rek meuli sanyo. Kumaha maksudna? Tapi ya mah teh langsung bae. Leuseuh. Betisna sageledek. Geus ka dieu. Geus lagi dicicing di mah uatan. Yuk. Mau teh sabot kada temenan sumpah. Cewek kuma. Atuh mana bebenangan kuma. Tubina kayak teh hese deh neon pagawean. Atuh kan geus ulah balik di ditu bae dong nama, kada kirim duitna bae. Mau teh sewot. Atuh kami kawin jeung dewek, eta untuk apa sih? Aku tuh nikah sama kamu untuk aku diurusin, Mas, diempanin, dikasih makan, dijamin kehidupannya. Malah kamu nitipin satu anak, nakal pula bandel, bikin aku pusing, stres, asam lambung naiknya, ho. Sehingga ngawin sia.
jang urusan anak aing. Bina kayak jang nyewot deh. Atuh teu nyewot kumahana. Dewek kirim ngasa belancar hante. Si parah dan kitu bandel ampun. Terus aku nggak marah-marah, diem aja gitu jadi ibu tiri yang baik. Gak bisa, Mas. Ampun, aku tuh nikah sama kamu tuh kayaknya salah pilihan deh. Ya tuh kuma sih asik. Atuh kumaha-nana. Itu namanya kayak kieu bae. Aku tuh punya suami mintanya diempanin, dinafkahin. Sama aja kayak aku nggak punya suami. Apa maksudnya? Kuma jalma. Doi bikin sungut mah 20 nuk bae. Go, mangnyankan kopi atuh leuseut dan kieu. Kupak kopi. Di rumah duit tuh balik. Kesik, kan itu kesik ditinyu, kesik. Sasi kumaha mana nyaut bae sama ya anak aing minggat ka emak. Wah, nyawa saha? Wanita sih aku gulung nuk bae. Saya tuh bicara fakta. Kasih teman anak di Jakarta. Atuh bodohan sih si parah balik, si anak nyaut bae. Nyawat ku mah anak senu bandel. Bandel kumaha deh. Atuh bandel bae masa aing meuli SD nu ti konok. Si parah, sok bayangkeun. Nya tuh apem di rupusan balsem. Ajaran sia. Cuma kayak ngajaran gitu ya aing mah. Eta si parah bangor kaos gitu, wawarahan sama wawarahan ini asli, apa wawarahan dewek? Bawa anak. Atuh da teu umum bae budak sagede kitu geloting ampun ka ibu tere, terzoliminya ho abdi selama dewek eueuh di dayeun. Wawarahan di Jakarta mah teu. Rajang, jakal kawin jeung si Aduh. Si suruh ke 5. Iya. Udah, Bang. Seminggu sepisan kula nunggu giliran yen rindu ketemu lir kaya pengantin. Lin, nginjem tetenong, Lin. Lindi. Iya asa boga tetenong anu gambar bibir belekok, wa, Lin. Abdi nginjem ek jang wadah Jawa ada. Bebesanan. Maduit biar tetenong itu diinjom si Lindi. Ini geus besepok kata. Tetenong zaman Belanda. Hoi. Eka di lupa sih ya. Berarti. Enak sih, geng saya nyelain lompat. Ah tidak, enggak sih mau dewek dia. Kawas tera aprok be nyelain lompat. Enggak, enggak sih anjing. Sembarangan, padu anjing bae. Udah abdi sebenarnya mah kira masalah jadinya. Itu lah. Percuma apa jadi jeung siang kayak teu ieu. Teu afdol. Sama unggal poe hirupna masalah jeung masalah bae. Tujuan teh mah ke rumah tangga karena ge. Yo, suruh saha manangi kawin jeung duda. Andelnya dan gitu. Atuh angos sia mah bareto sama esa bertahun genep tahun abdi ku sia teh dikawin-kawin. Tunangan pira emas setengah gram ge air buna opot. Atuh jeung teuing atuh racan kayang aingna. Sia mah can yang iya, da dasar lalaki nu dieung. Teh kaladalan kurang ngasa-ngasa bae. Teu korup blating tunangan Ali cenah emas Bartin. Parak mah dibawa mandi opot air buna, bajang naon. Angot mah seserahan mah sih emas palsu. Alon, kandi. Atuh balik lah, boga salaki, mun kanyon ku salaki ini kumaha deh. Atuh perawi jauh lin deh.
Ih, sama balik isuk. Yo, sebenarnya sih ya kawin asli tak kawin Jawa Barat. Kalau Jawa Timur. Ayah kenal? Tuh aya. Makanya nyawa sih. Aku masih indah barinan lagi, orang mah geus sajian-sajenan. Babana geus beda-beda. Aku sudah berumah tangga, punya suami, punya anak tiri. Dewek. Terus beredar di mana-mana kalau kamu itu adalah selingkuhan si Dustiwi. Naon? Gatuin. Selingkuhan si Dustiwi sih ya? Sembarangan. Aku lihat semuanya di broadcast, na WA, sia ciuman sama ya Peret Nega Marinda karena bibir sia. Yo, aing nanya kasih ya. Sebenarnya saya bahagia tentu sih kawin jeung eta duda eta Bahagialah. terpenuhi kayangan sia. Sakieu be. Ieu nama eta sesuna leutik hiji. Nyalutak omongan ampun. Sama udah gitu bae tiba bare tawa ampun. Saya kok ngelebihkan gitu mah hati kena nu kitu heuh kuno kembar. Ngeliatin ampun. Ngoyokkan susu leutik sabelah. Tuh harimu nanting samukmu. Atau emang kenyataan dan gitu? Atuh jeung teuing nama salaki narang balik ka sampai emang dan sia di mah bae. Udang ngedeng. Burastina, sapi na ucul teh. Besok ngaganggu rumah tangga batur pun. Nunggus mah geus. San ngaganggu mah teu ngaganggu teu naon. Gus. Makasih parah. Kuma, Semua sih as. pernah balik. Tuan si cek si parah si esok selingkuh bae. Tasi nya kanyangoan. Sah aja kan selingkuh dah. Tadi sih Sah, tempat selingkuh iya. aing ngawin sia ge ambil sia nang urusan anak aing. Aing ge harua duda. Atuh ngurusan anak dewek. Terus anak dewek dan gitu kelakuan emang saya nggak batin. Anak dewek anu beuleting ku bangor. Terus Tunggu geus kitu. atuh geus itu tuh bisa diwarah. Terus dewek ayeuna si para pergi maksudnya nyalahkeun abdi. Nyalahkeun istri dewek. Wow. Atuh maksudnya dewek menikah jeung abdi untuk apa sih? Untuk dijadikan pembantu ngurusan si parah anakmu yang bandel itu. Apa dewek cinta karunya ke abdi? Sok tuh mikirkan perasaan perempuan ujur dewek. Atuh lain masalah karunya, atuh engge karunya kasih ya. Lah terus? Sebagai bentuk karunya maksudnya aku mak. Depan sia di dayu selingkuh bae. Selingkuh jeung saha? Jeung si Iwan. Fitnahnya ho. Emang abdi selingkuh jeung si Iwan aya bukti gitu. Dewek sabar bulan di ditu temenang duit, ngasab. Kalaupun abdi mendapatkan uang dari laki-laki lain, salah saha ibaratna. Cekena sia ngarumuskeun naon jeung si Sokun. Ek balikan deui, eng geus jeung aing. Ya ampun, Bang. Kalau saya mau sama Sokun, saya sudah menikah dari dulu sama Sokun. Kok masih maksudnya dewek sih? Saya tuh cuma ketemu di jalan. Abdi nginjem sesuatu barang kasih Lindi. Kamu menyaksikan apa? Aku ciuman sama Sokun berpelukan. Pente kan? Tan si ngarundingan naon? Atuh ya orang ngobrol sih ya. Kamu jangan cemburuan gerak. Kamu maksudnya? Lain cenah aing cemburu ieu. Cenah sia cek si Parage sok video callan jeung si Sokun. Itu laporan si parah ke dewek. Laporan atuh. Terus percaya gitu. Pan tadi ongko kanyahoan sia. Jeung si Kanyahoan? Sokun. Ya ampun, tidak seperti apa yang kau bayangkan. Itu capek deh aing. Tan si tadi keur kumaha? Itu hanya bertemu sepintas. Kok dewek sih? Atuh sia si istri macam naon? Hah? Atuh kumaha? Atuh aing balik sia mah.
boro-boro nanya kabar, mereka kanen tuh bisa nanya buat baik. Ah tidak bikin capek nyawa capek. Aduh masa anak gue capek nyawa capek. Aduh capek masa anak gue nyawa capek. Tunggu gak cicing nih?